Ieu teh hijina zaman tentang indung nu teladan anu teras diriweuhan sabarna taya bandingan diibakan diwedakan diuapan diinuman disimbutan dikekepan mun ateuleun digaroan komo mun anak teu damang indung mah nikeun hariwang hate indung henteu tenang mun anak teu acan damang kitu indung kanyaahna ka anak taya batesna dugi anak dewasana indung teleungitnya anak indung terus ngadoana ngadoakeun ka anakna sangkan salamet anakna di dunia jeung akhiratna tapi mun indung teu damang anak matara riwang indung ceurik nahan nyeri tapi anak teu paduli teu inget kana jasana indung sakitu capekna ngurus nati orokna dugi kakeun geus balegna 8 bulan kandungan najan nyeri ngalahirkeun diogoan digerekeun geus dewasa ditikakeun ka anak sing bararisa ka indung mulyakeun jasa najan teu sakumaha minimal tong nyerikeunna manah indung dibungakeun hirup indung disenangkeun cukup pas orok nyusahkeun dewasa sing ngabagjakeun cerik indung unggal peting demi ngurusna anaking kajeun capek teu dirasa asal anak sare tibrah dimimiti anak lahir kasusah indung ngaladir dahar sare nu berkurang demi anak nu disayang henteu kaukur nyesehna lamun indung tos teu aya karna pas indung hirupna can pernah ngajieun bagja matak ayeuna nyaahna mumpung aya kesempatan karasa mah teu kubatur lamun indung geus dikubur
Siiran ieu diserat khusus napi kena sehat. Wahai dulur jeung kerabat, pamugi ieu manfaat.